Banglus lampahipun patih kasipun nulumaku ngejungjung tita sang Prabu. Lumampah baris ngempelkeun sadaya wadya balat Tamayuda tina negara Giling Gusti. Antina mangsa harita sadaya wadya balat samakta saparabotna tatan-tatan baris mayunan naon rupa anu tumiba. Ngelet ngengkei ngabandal ngembat-ngembatnya kampinang nyaosan pancen patih kasipu. Pamedalipun lumaku sadaya wadya balat Tamayuda sami medal paladri. Sadaya wadya balat Tamayuda sakuna kula cumeluk karandika Maharaja Pracona mikarep diri kula katut arandika manjat ka jagat Suralaya. Pikeun Sri pitakon sabda panglamar ka salah saurang bidadari nu teu weule kapiati ku Narapati Nagri. Ku hal eta samakta saparabotna. Hayang muruk maliwarang kaburang untuk kenagara rukun tiup utama balas asik rasa sama bagi sabara kesupaya diramakan pamukiku serahkan nyaraman susatnya balat sakuna sing ariadna arandika sakabeh sabab kiwari arandika baris diperipati tur tagawe nyata geus ngalaksanakeun pancen raja ti nagara Giling Gusti Gusti Prabu Pracona. Ku hal eta samakta saparabotna bril kosong geura eusi tumbak potong geura sambung pedang rompang geura asa sabab di mana panglamar Maharaja Prabu Pracona teu ditarima ulah alam kumapalang urang lebu irengkeun sakalian kaayaan jagat Suralaya kula patih kasipu bewara karandika sakabe wadya balat Tamayuda. Ha karumpul kabeh mangga Gusti. Jalan kandung orang besar tetap muntang kanu aku disarangan jeung ikhtiar wahai kadala Gusti
mangga abi Gusti pun james bon kaula nun nyangakeun sembapang baktos kahonjuk dampal paduka buk bilih abi Gusti lengah sadaya kirang tata titi duduga prayoga tindak tanduk kuda negara moga dampal pakusen pun kirang ngapun tena kaula nun diuk manik mana doi nu sejenak ya kumpul kabeh kumpul samakda saparabotna nya diri masing carincing masing kaliberang kade kacong cenanti salira kedah tijah kacang ajar-ajar melak kacang ajar-ajar melak jago apa tengetongan neng isa patengetongan iya satria pininggi teh ngalaksana akeun kahayang ngalaksanakeun kahayang gotong royong sauyuna campur jamune kuning bae ieu mah mani montok ayu teh jambara jamu kuning pun lawas ketemu manis gemas sayang mama obat ketemu maning baik ampun Mas Nasa apa kabare Mas Rain jamuela waras bali mana Mas Cahyana pun lawas perkedang nambah apa manino jamu alas bali mana pun lawas perkedang nan wang ireng manis ini kene bunga kula kedang mana baik Yupi salajeng Indramayu kota ngalih ke Indramayu bangkir make wadine ba bangkir make wadine ba apa Mas Rain ya tayuban beru ora sampean Indramayu kota yu bangkir bangkir make wadine ba aduh kula nembe percaya Iya nganggo karo ya. ojo sok ngajak kemuyuk bang Mas Rai Anas. ojo sok ngajak kemuyuk kula wadini ngrapine bang Ora salah kinap. Seredet Allah neng awan kula wadini ngrapine
gerana buta sami ya lunaku mangga kersana sadaya wadia balat tamtama yuda ti nagara Gilingusi anu dina danget ieu parantos samakta saparabotna nyata ditapal wates nagara nu dipimpin ku Mahapatih Kasipu mangga kersana ngandika Patih Kasipu pangandika diramekaten wah wadia balat sakumna kula Patih Kasipu cumelukaran di kasakabe Maharaja Prabu Pracona mikarep diri kula katut arandika manjat ka jagat Suralaya sabab caritana narapati nagri Gusti Prabu Pracona teh ngimpi patepang laung paamprok jonghok jeung wanoja anu lenjang anu ngaranna teh Gagar Mayang Gusti apan bidadari anu geulis mah upami henteu leupeut nya da Dewi Supraba cenah mah panggolisna pangbarep bidadari eta teh ari masalah kabuki mah beda ade najan cek batur geulis ari manehanana henteu bogohun mah moal daek contohna seperti itu contohna ayeuna tukang saron najan awewena bangun nu tarahitut ke ngagulung we jiga nanya ka patuangan kulantaran bogot ya alus tuh bari luai-luai teh bari luai-luai teh ya mah ku ayana bogo asmara ya we bangsa jadi najan nu geulis cek balarea Dewi Supraba tapi kulantaran Raja Prabu Pracona hayang ka Gagar Mayang kon we tong dicarek salajengna kumaha Gusti ayeuna kieu wayahna urang manjat nyata ka jagat Suralaya anu maksud nepikeun panglamar Prabu Pracona ka Dewi Gagar Mayang mun teh panglamarna ditarima anu tangtu di nagara Gilingusi bakal diayakeun pesta bakal rame tapi sabalikna lamun ayeuna panglamar Gusti Prabu Pracona ditolak ku sadaya para juwata marasanga juwata marawolon manten baya robaya anu tangtu kula Patih Kasipu oge bakal nyieun karamean di kaendra rame-rame deui kitu mah bakal diramekeun ku kaula cindekna bakal digempur jagat Suralaya sanggup nya bade teu sanggup kumaha Gusti da abdi rumaos sagala rupi pan abdi teh dipasihan ku Gusti Prabu Pracona ka sagala-galana malah apan acuk anu teu aya kancingan ge kenging pamasihan raja mun emot paling gede daya kancingan dipasihan nya eta kitu sebut bae nya tah kulantaran gitu ayo
urang sambil lumambah ayeuna nyata manjat ing jagat Suralaya. Mangga tersana pati kasipu kairing sadaya wadia balat tamtama yuda ti nagara Giling Gusti. Baris manjat ing jagat Suralaya ngalaksanakeun pancen narpati Giling Gusti nyangakeun srepet takon sabda panglamar kagagar maya. Saprapta tingkah lumampah pati kasipu. Ayo sambil lumambah. Banglus lampahipun nyatana pati kasipun nulumaku ngajungjung tita Sang Prabu. Lumampa manjat ing jagat Suralaya kairing wadia balat tamtamayuda. Sajorelat hanca katigas kumangsa sumangga urang kocap nyata di jagat Suralaya. Panji narada kabayan dewa kairing para juata nubaris megat lampah patih kasipu katut wadia balat tamtamayuda Giling Gusti. Pamedalipun Panji narada kairing para juata medal aladria tinak gentinganipun macan-macanan aladria. Sinjang kirut sejatining wayang pencet ladrang ing lumang. Disebut perwira satria mas satria andalan bangsa tigen henteu nyicing dinang lakon ning bebe Wahyu purah melahin ramadal. Sangat juatan barawul mantin bayar-bayar. Ulah kaget sadayana yen dina waktu ayeuna urang sadaya para juata paris nampi pancen di kersajeng Rama yang muti jagat menatap rames di Batara. Yatana yang Panji narada kabayan dewa sadaya para juata parantos sama kasaparabotna Allah sakedap anak ginjo yang sangami sakedap Mon
Bayu Brahma Indra syukur bagja kambayangan eyang ngarasa bunga amarwata sudah bunga daya papadana naon sabab kiwari ada ranjeun geus aya di tapal wates nagara calik kula Panji Narada kabayan dewa mangulpi utus jadi ratu ngembang timalan sabdaning raja numutkeun katerangan yang muti jagat tatap ramesti batara guru yen urang bakal kadatangan tamu anu teu diundang ku hal eta cing tatang geus sanjang hareupan naon rupa anu teu Yeun ku harian mun urang eling wiwitan laku sok make jejehan teu ingkar kapribadian nuju ka Pancasilaan digeuna dirongkong kolong dideunang dihayang-hayang
gadung kongas ganananya mawelas renaning ria mawelas renaning ria kersana panjing narada kabayan dewa kairing Batara Bayu Batara Indra lan Batara Brahma manggul piutus nu jadi ratu ngembanti malan peraja negara ing jagat Suralaya yang muti jagat nata pramesti Batara Guru harsa ngendika panji narada kabayan dewa Allah Allah Incu Eyang Brahma Bayu lan Indra ngajak Eyang ngagentra kaidap para juata tang tunaidap nama alum ku ayana kaayaan gunung-gunung semu alum pasir siganu prihatin tegalan jaga lelebantang kalakai langres akti walungan kaki keringan sagara nyidemang laksa prahara mun berang asa bayungan peting mata kumaringki ngepan nona poe beremketik mega urung pecuk sada angin humargung takit pati ngeburinyai sorak gelap ngelindung ngegedorana langit sanyana hal eta mangrupakan harak bakal timbul kejadian di Suralaya itu anaking Bayu Indra lan Brahma nemutkeun katerangan ti tuang Rama yang muti jagat tata pramesti Batara Guru anaking kajantenan naon bakal timbul di jagat Suralaya teh ya kieu cu numutkeun katerangan mah anaking yen hal ieu balukar tina salah sahiji narapati tigiling Gusti nyaeta Prabu Pracona nu teu mikarep ngabandang Dewi Gagaramaya malah tekad moal pareum katigas mangsa satungtung kahayangna kacan laksana sedengkeun beja ti balarea yen Prabu Pracona teh raja nu angkara berjeng weruh ka saningkang ala lan ka saningkang becik lan panggawe kang durung lahir anak ing jibat awak ing donto herang mencrang donto renok Berjeng dibantu ku pati kasih dulu hungku panemu katut wadia balat tamayuda nu siap ajal nandon kenyawa kitu alaki Allah dileleban kurasa diwincit ku pikir kula kagungan dewa di jagat Suralaya ungkul carita lamun gitu bila kadar Prabu Pracona mikahayang Gagaramaya kaayaan kaendran siga nu kagengeringan mana kamuliaan dewa apan dewa teh wenang apan dewa teh mulia tapi naha ayeuna eleh pangaruh ku manusia biasa di marjabana nah teu pamohalan derajat manusia leuwih luhur derajat tabatan dewa lamun kitu kecap dewa geus leungiteun ajen makna leres gua bade kumaha dewa tiasa ngayoman panggeusit ribuana upami ringkang liri ilang dangiang mintul kusimbul hapa kusiloka silip sindir jeung tuna kusasmita anaking Bayu Brahma lan Indra geus mangsana hukum ilahi ngabukti anaking teu di dewa teu di manusia
teu di makhluk sejena. Sifat sakur nu kumelip pasti kena kularat. Ya, lain gitu. Sok sering urang ngarasa jadi makhluk anu mulia, tapi teu lendungtut kana kamuliaan hirup, nolak kana dodoja jeung cocoban nu mangrupa ujian ti Nu Maha Kawasa. Ieu. Nya. Sakabeung makhluk sok mapohokeun kodrat irodat Nu Maha Kawasa, padahal sakur ringkang nu rumingkang di pangjagatan teu leupas tina kodrat irodat Nu Maha Kawasa. Seperti contoh di mana ayeuna urang sarerea keur ngadoa neneda ka Nu Maha Kawasa hayang dipanjangkeun umur tapi embung kolot hayang ora salawasna. Ya. Padahal geus mangrupa hukum alam, setiap manusia, setiap makhluk, setiap dewa nu panjang umur bakal ngalaman kolotna. Nambah hitungan umur teh moal nambah ngora tapi nambah kolot. Ya. Lain gitu. Pendek. Bareng saweg imbal wacana silokane ecan nira manetja. Eca iku raos nira mantena manetja kendal malawarta. Pamedalipun pati kasiput tumindak dateng arsa ing pangkonan para juwana. Ulap kaget ulap pati kasiput. Lihatna anak. Naha andika utusan Prabu Pracona ora dipinogawe saha ulah patih kasipu katipu patih kasipu oh iyo kasipu teh naon maksudna dumugi nyata ka jagat Suralaya cing 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 balakakeun satarawasna ulah di dinding kelir sindang siloka ieu para juanta kula tumorojog tanpa larapan temasian ibarat angalna dumugi ka ieu tempat len lantung tambul laku lentang tanpa beja ngalengkah anu daya maksudna Kena babasan moal pati-pati aya haseup mun teu aya seuneu. Moal pati-pati kula datang ka kaendran mun teu aya pamaksudan. Cu anaking pati kasipu. Naon rupa maksud jeung tujuan hidup pikeun eyang katut para juata nu aya di jagat Suralaya kacida pisan apalna. Ngan yang lain rek ngahalang-halang kana pamaksudan Raja Hidup Prabu Pracona anaking beureun ngamaklum hidup oge. Setiap jagat kena kuugeran jeung aturan anu tangtu. Bila kadar hayang kagagar mayang kudu make aturan jeung ugeran sagala rupa. Loba teuing aturan hirup teh. Mun kitu diperlukeun syarat-syarat takara kaharti bila kadar hayang kagagar mayang kudu loba teuing cara is lain pila kadar anak lain pila kadar lain
Sabab aturan di jagat Suralaya beda jeung di Marcapada. Tur katangtuan para juata yen bidadari ngan sakadar dipasrahkeun ka para satria nu boga jasa katribuan cu. Gitu. Jadi ngandung harti dewa mungpang kana kahayang jeung harapan raja kaula. Lamun kitu lebah mana adilna dewa. Adil arif bijaksana ngan sakadar keur ngabibita. Cenah dewa nyaah ka sakabeh makhluk. Cenah dewa teh nyaah tong boro ka sifatna ka manusia dalah kasato jin setan siluman barakasakan. Sifat dewa derek ngawilah-wilah ka nyaah. Tapi mana buktina? Bila kadar ayeuna Prabu Pracona Raja Kaula nu gagasak ti mandraguna tetusane bojana kulit ganti sukma kandang batara. Mikahayang kagagar mayang. Bisa dicumponan. Mana adail arif bijaksana? Mana? Ukur omong wungkul. Bohong hirup teh. Anak perkara adil arif bijaksana lain ngandung arti merekeun bidadari kasakur makhluk cu nya. Tapi adil arif bijaksana di dieu kudu tuhu kana aturan masrahkeun kanu hak narimana. Apan katang tuanana oge bidadari teh ukur dipasrahkeun ka makhluk nu geus bisa nyalametkeun tribuana cinekna nyalametkeun tilu alam. Sedengkeun Prabu Pracona Raja Andika apan can aya jasa. Apan can aya jasa. Mun seug ayeuna para juata merekeun gagar mayang ka Pracona tangtuna anaking bakal ear saja jagat. Tuh. Yen para juata ngawilah-wilah kanyaa balukarna bakal rabul makhluk unggah ka Suralaya pikeun meredih bidadari ka panayagan-panayagan bakal antri. Piraku bidadari kudu diantri. Diuntuy. Diranceng-ranceng. Tinggi kusampean Panji Tengkorak. Panji Narada. Hampura. Kula munggah ka Suralaya lain rek ngadengekeun carita. Datangna kula ka Suralaya mawa sabda Sang Raja Gusti Pracona. Anu maksudna nepikeun panglamarna nyaeta Kawanoja Mayapada wastana gagar mayang nu teu weuleh jadi panyileukan Raja Kaula. Dipasrahkeun salamet para juata. Teu dipasrahkeun Suralaya bakal dilebu irengkeun ku kaula. Katipu. Eta teh. Sanes katipu cu, nang kasipu. Kieu kas. Naon teh? Oh, dicokot mimitina doang meureun. Sampean ngacacang siga kacang dengan kajang garolong daya kagokna. Dianggap ku sampean para juata dari sijang hareupan pati, aing more kumeok pamedi pacok. Ayo, urang silit takar ludira, ulang silit takar pati jeung kaula. Boro-boro silit takar pati, silit takar beas jadi. Ya. Aku ora wedi.